Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra dangu, haturan wirujeng petepang deui sareng acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carius nu beris kapihatur neraskeun hanca garapan nu katunda dina jejer carita si kembang racun kumaha trasna. Sumanga nyangakeun wirujeng ngadedangkeun. Mitra dangu nyidasi temen serong seket nakraka dina gansa mas teh bangun hayang sidik we kana kaayana gansa mas tetela najan geus aki-aki tapi tina gurat-gurat kakasyapan nama masih kene katingali homo keur ngorana meureunnan matak sugema ayeuna wae geus kaen aki-aki sakitu pikir sepeunana nyidasi pok ngomong dari anaker sorana haros-hos barjeng nada ucapan kayan pinuh upah meredih kagan sabas. Pak, cobi engal abdi paparin bong bolongan. Abdi teh kedah kumaha teh sangan abdi teh henteu nanangan kasasah sareng katunggaraan wae, Pak. Ceuk bapa ge tadi ye, lintang ti kudu urang teh diterima ku kasadaran anaking ulah arek ara subaha sumaona lamun teh mah nepikeun ka ngarasula mah eta pohara awona yeuh anaking ari sakirana baka ara subaha mah nah atuh baheula teh make jeung hayang diserahkeun ku anu jadi salaki anaking lantaran sanyana najan kumaha sugumana keneh boga salaki jeung batan urang teh rarandaan kitu tah ceuk pamanggih bapa mah nyai upami diemutan ayeuna mah muhun abdi oge da ngaros bingung sareng teu ngartos na kapungkur make jeung hoyong pepegatan dasarna we pangintentos kieu nasib abdi Pak nyidasih teh maniku bisa nakra dina ngebrehkeun ka ayeuna siga anu bener-bener ngarasa kaduhung ku ayeuna maehna baheula teh pegatan jeung anu disalaki siga anu teu sugema ku ayeuna manehna teh baheula kepisahan nepikeun ka ayeuna rarandaanana eta ke naon margina pangna dugikeun ka pepegatan naha kaungan masalah anu pohara rumitna atanapi aya alasan anu sanes nu ngalantarankeun nyai teh nepikeun ka pisahanana sareng anu janten saroge nyaduka atuh Pak abdi teh hilap deui sareng darosan mah asa teh masalahna naon harita teh teu ngarti pikeun bapa mah manya yo anu pepegatan alatan eueuh masalah nanaon anu dicukang lantaran anak pangna nepikeun ka pepegatan bohongan nyai mentap non pandangan ka bapa ceuk bapa mah ye sekedahna diri nyai masian terang naon eta anu jadi pasualanana baheula pangna nyai teh nepikeun ka pepegatan sareng naon eta anu ngalantarankeun ayeuna nyai make jeung ngarasa handeukeul ku ayana diri nyai anu rarandaan duka atuh nya bingung kangge nyangkeunana abdi teh apa mun tetela mah anjeunna teh alimeun saserengan we sareng abdi alimeun di dieu abong kena abdi goreng rupa ku lalaki teh ukur dia nyeri ukur dijieun pami lumayan teh sanyana bapa nyeri hate abdi teh Pak lantaran disepak oge kayan teu ditolih deui nepikeun ka abdi diantep nya sila sangsara ku anu jadi salaki abong kena maehna teh kasep Pak nepikeun ka nyeri ka abdi abong lalaki anu teu boga pisan tanggung jawab gitu Pak nyidasih tebet kain ngagoreng ka pepotongan daek teu daek atuh nyaksian kaya nyidasih make jeung kain sumegruk teh nyaeta nyaritakeun lalampahan dina mangsa ti heula nepikeun ka pegatna ti anu disalakina
puguh we ngarasa watir ogan sama teh nu matak anjeunna teh kalandaria tumanya ka dirina nyidasi. Ari ayeuna ke nyai teh palae di kaungan saroge Terus pisan Pak. ih nyaan eta teh Nyaan atuh Bapak. Manya abdi bade ngabohong. Memang sanyana pisan abdi teh hoyong gerak gaduh salaki deui Pak. Hoyong hirup senang deui, tumainah deui. Tumainah dina materi oge tumainah dina emutan. Nyeri ieu hate geuningan Pak, hirup rarandaan teh. So disangki anu lain-lain ku batur mah. Malahan peda abdi apan sok miosan ka anu tebih. Hayo we disangka awe nu kasebat bangor. Teu sakedik Pak, nu nyangka majar abdi wanita tuna susila. Sedih Pak. Hal eta pisan. Duh, matak nyeri sareng muni kabina-bina we nyeri hate nu matak teu geunah ka diri abdi teh Pak. pinter nakar dina eta nyaniwarana kitu kanyidasi nu hayang dipikarunya barjeng kitu na ngaharapkeun sangkan gan samas teh kayaan bisa karunyaeun anu saterusna bisa diolok harta badana gan samas natenya bisa diajak kayaan suka bunga senang-senang memang aya tapakna dina nyaniwarana nyidasih teh juragan samas anu leumpeuh Yuni barjeng sanyana mah maehna oge apan lalaki normal kawe geulis mah resep komo ieu kayan cuma 5 harepeunana atuh kontan ngarasa karunyaeun menah harita nyerita deui barjeng kituna setengah anu mupahan oh ganten upami kitu mah nyai teh alim prasrarandaan paintennya Nyamuhun atuh Pak dan nyeri hate tu genah teras rarandaan wae mageningan apa tadi oge asalna ku abdi paras bisa ngamkeun ka Bapa nyaan eta teh anaking gan samas kawas anu hayang tetelanakra atuh nyidasih nya maksakeun imut barjeng kitu na maledugkeun pamake Duh kantenan Bapak malahan upami tiasa ma abdi teh hoyong sina jadi parawan deui hoyong weteuh deui we abdi Pak arina naon teh muni sok kaleuwihi bet maknya ye make pae di parawankeun deui ngarasa lucu nepikeun ka seuring nya kakak atuh gan samas barang ngadenge nyidasi teh nyebutkeun hayang di parawankeun deui teh nyidasi oge ngereme si ganuknya we ngarasa era barjeng kaen pokna teh muhunnya Bapak tetiasa janten perawan deui geuning kajabi upami dioperasi plastik ka Jepang duh wios datos kieu jantena geuning piraku teu aya anu kersaeun mah Pak nya tuh nyai nya maksud sanyana abdi mah Pak hoyong dibantos we ku Bapa sangan abdi tiasa engal-engal gaduh deui salaki kumaha we atuh carana mah Pak teu langkung Bapa daria deui ayeuna mah dina nyaritana nyidasi mangap urang bantos ku Bapa nya sakadugana Bapa sakamampu deui Bapa mangga ye dangukeun ku nyai ye mangga Bapak kedah nu kumaha cobi kedah kumaha syaratna sangan abdi teh gaduh salaki teh Pak nu bener-bener naon nyaaheun ka abdi tur ageng tanggung jawabna ka pamajikan kitu Bapak nu utama mah ye ulah asa gapruk nyai urang milih pisalakieun teh kudu anu bener-bener lalaki anu dipika cinta ku urang jadi kudu anu didasaran ku rasa cinta nyai ulah urang teh asal gep we asal hasil be
lantarannya iya rumah tangga anu kain teu diberengan ku rasa cinta mah moal teu nemu jeung kebahagiaan, moal teu nemu jeung kasenangan anak ieu. Lamun eueuh dadasar cinta, rumah tangga teh nya kitu, bakal loba katugenah, bakal loba ka nyeri eta teh anak ieu. Jadi anu utama pisan mah nyaeta kudu mibanda heula cinta anu sajati. Pak, rumaos abi mah ieu teu akan terang kayan bentena antawi cinta anu sajati sareng anu sanes. Ku kituna atuh mugi Bapa teh masihan terang ka abdi nu kumaha anu disebut cinta sajati teh Pak. Ya, ari cinta sajati teh nyata cinta anu kaluarna tina ati sanubari anu pangjerona nyai. Cinta sajati teh nyaeta cinta anu asli. Ari nu asli teh nya lain nu bohong, lain anu palsu, lain ngan saukur populasan. Rumah tangga anu didasaran ku cinta nu asli, ku cinta anu sajati, mangka bakal sugema hirupna, bakal kayan langgeng dina ayana rumah tangga ge nya bakal awet, moal luntur kaibunan, moal as kahujanan teh saenyana nyai. Najan upamana aya nu ngaganggu oge kan ti pihak katilu, moal bisa hancur, moal bisa eleh kitu wae. Yeuh anak king, da di dasaran ku cinta anu sajati nu pohara kuatna, nu pohara aslina anak king. Ulah cinta anu manang harta, lantaran harta teh yeuh keuna ku beak. Ulah ukur manang kasep, lantaran anu kasep teh bakal keuna ku ruksak. Kulit kenceng jadi kenyot, jadi kain karijut. Jadi dina kain rumah tangga teh ulah ukur hayang kaya nempok warna wungkul, tapi kudu dibarengan jeung cinta anu sajati teh anak ieu. Urang teh bakal cilaka, bakal kaduhung di akhir lamun teh mah rumah tangga teh ngan kaayaan dadasaran ku nafsu birahi wungkul, ngan didadasaran ku rasa resep wungkul. Tanpa ayana rasa cinta, cinta anu sajati teh tah kitu anak king. Langgengna rumah tangga teh nyata syarat utama mah kudu aya heula rasa cinta nu sajati. Duh, kahartos pisan Bapak. Salajengna atuh na kumaha carana sangkan tiasa ngingkeun cinta nu sajati Pak. Sangkan meunang cinta anu sajati, jalana teh lian nya. Urang teh kudu ikhtiar, bari dibarengan ku ngadua ka Nu Maha Kawasa. Sangkan dipaparin pituduh anu sae, sangkan bisa menangkeun pisalakieun teh anu bener-bener dipicinta ku urang. Tur ituna oge cinta atawa bogohun ka urang. Dupi cara miladeurana teh na kumaha Bapak? Na kedah ngerian pameget nu resep jalan-jalan Pak. Nu resep luntang lantung atanapi nu kumaha atuh Pak? Nyedasih tumanyana teh langsung meuni nyosok jero ka papanjangan. Juragan samas Manehna teu buru we ngarenyu ngabandungan eta omongan nyedasih teh. Terus we gan samas teh nerangkeun deui tina ngeunaan pamanggihna. Saruyu jeung luang anu dipibanda ku manehna. Pokna teh kieu. Dangukeun nya. Ulah anu kitu nyanyi, lantaran goreng anu kitu mah ka urangna moal ngadatangkeun ka bunga nya nu aya mah malahan mah matak susah jeung nalangsa. Na milarian pamegetna kedah ku cara nguluyur Pak. Ku jalan abdi teh milarian ka ditu ka dieu manawi atuh ngengkeun pameget anu dipisuka sareng anu di cita-cita ku urang. Lain ku cara kitu nyai. Lantaran lamun teh mah urang teh neangan pameget ku cara ukuluyuran, luntang lantung ka mana meuni tangtu urang teh moal ngingkeun pameget anu leres resmi cinta ka urang.
Pangna kitu ya lantaran pameget anu tepang sareng urangna oge saes pameget anu nganggap bener ka urang. Karena tangtuna oge pameget anu nyangka teu bener ka urang. Lantaran urang teh mineng kaen kukulumparangan barjeng urang teh nya kitu apanan. Kukulumparangan teh teu puguh barjeng kaen teu puguh waktuna. Mangka moal aya ajen diri ka urang teh. Moal ngahargaan deui, moal muji, paling-paling oge ngahina basa atawa ngapna awe anu kasebut bangor. Lantaran nya ieu kelalaki anu sajati mah moal kaayaan bet neangan istri di sambarangan tempat, moal arek neangan istri di mana bae kapanggihna. Teu cukup ku geulis rupana, tapi oge di pamrih teh sareng anu geulis hatena. Keur pameget anu ngajenan ka istri, pameget anu jujur mah ye moal bet melarian istri anu resep barjeng kukulamprengan. Tapi resepeunana teh ka istri anu teguh pancuh oge nyepeng ajen dirina. Istri anu tukuh pengkuh kana ajaran agama sareng dari agama nyai. Sekali deui atuh lamun urang paling mendakan pameget anu jujur sareng eusi manahna, urang teh yeuh ulah sambarangan milarian, ulah ku jalan urang ngulampreng ka mana wae barjeng urang kaen teu puguh tujuan. Eta anu kitu pohara awona anaking. Kumaha hidup cik, hayang atawa henteu manggihan pameget anu jujur sareng satia? Katos pisan Bapak, kantenan we pangharapan abdi ogi hoyong nakar ngengkeun pameget anu jujur sareng satia ka istri teh. Nanging naha nya Bapak meuni ku sasahna keur geuningan mendakan atrapi ngengkeun pameget anu saperos kitu dina kaayana teh Pak. Sangem abdi zaman ayeuna mah langka aya pameget nu jujur sareng satia ka istri teh Pak. Yo ceuk saha sasangengkeunana. Ceuk saha langka pameget nu kitu. Pameget anu jujur sareng satia ari naon teh meni sok salah sangka nyai mah. Ukur rasaan urang hungkul nyai kayan pameget teh nya. Nya nyai teh nya aya pameget nu jujur sareng anu bener teh ye. Dabongan urang teh dina nyawangna ukur ti kaanggangan. Urang teh menteuna teh ukur ti kajauhan. Ya bati kitu pangna asa ulah lalaki anu bener teh bongan atuh da. Kalakuan urang kaayaannya kitu. Kalakuan urang jauh ti beneran, nepikeun ka asa teu katingali aya pameget anu bener. Bongan laku lampah urang teh bener. Nya urang teh ditepungkeunna oge jeung pamegetna teh jeung pameget anu laku lampahna anu teu bener. Nu goreng nya keur nu goreng nya nu hayang bebarengan ge da anu teu bener deui anaki. Da bongan atuh urangna upamana teh mah kalakuan teh geus kaen teu bener. Nanging punten nya bapa teh sanes nyangka kalakuan nyai teu bener, sanes nyangka nu lain-lain ka nyai ieu mah bapa teh mung saukur kitu we masian gambaran hungkul. Kitu tah nyai. Nu teteh lama gumantung kana laku lampah urang kene geulis. Abdi mah da teu naon Bapak. Malahnya kaen teu asa di sangka ku Bapak. Da teu rumaos. Sesanyapanya hoyong ngengkeun ular saras sajatina pameget teh geuningan. Memang sesa ngan urang nage ye ulah deuk gagabah deui. Lantaran lamun urang gagabah komo lamun teh mah gampang mere peunteun nyaeta ka sambarangan pameget, bisa-bisa urang teh disoledat. Cik, ena bapak arek tumanya ka nyai. Muga nyai teh kersa ngajawabna ieu nya. Mangga Pak. Bapak arek nanyakeun, nah kumaha syaratna rumah tangga teh? Naon nu ngajadikeun langgengna rumah tangga? Sok
Jawab ku hidup Nyai. Mali dari anak kergan samas ngasongkeun eta pananya ka Nyidasi. Nyidasi teh puguh we ngahuleng ditanya ku gan samas kitu teh. Najan kumaha maena teh teu apal kana naon anu ditanyakeun ku gan samas. Pikiranana pohara pisan poekeunana. Ongkoh apanan saila ieu nyaeta nu diharapkeun teh ngan kayan senang lahiriah wungkul. Ngan hayang duit anu loba wungkul, lain hayang rumah tangga anu bahagia jeung pinangih jeung kabahagiaan. Tapi gan sama harita tumahnya deui dari anak ka eta Nyidasi teh. So, ayeuna mah yeuh beurawal Nyai. Naon syaratna rumah tangga teh? Duh, katanya Pak abdi mah kirang terang. Tema Nyidasi barjeng kitu nagogodeg. Ih. Yo, geningan tacan apa nyaimanya? Nyapaingan atuh rumah tanggana kayan aut-autan bae. Gagal jeung gagal bae ari tacan apa mah. Jadi nyai mah tacan apa tacan pahamnya karena syarat rumah tangga. Mohon tacan paham Pak. Nah kumaha kitu atuh Pak. Nah naon Bapak syaratna rumah tangga teh? Mugi Bapak teh keur samasian terang we ka abdi. Ieu mah yeuh paham Bapak mah Nyai. Ceuk pamangi Bapak nya. Syaratna rumah tangga teh nyaeta kieu, nu kahiji dasarna teh cinta. Lamun eueuh rasa cinta rumah tangga moal bener. Syaratna anu kadua, urang teh kudu boga pandangan anu hade. Nu katiluna dina rumah tangga teh kudu aya kasaluyuan antara salaki jeung pamajikan. Ulah arek pakia-kia, ulah arek aing-aingan, tapi kudu harmonis, kudu bisa silih pihapekeun. Cinekna urang teh kudu sauyunan. Ulah pakia-kia anaking. Kaopatna urang teh kudu teu neungludeng. Ulah borangan lamun teh mah manggih karepet atawa manggih kasusah. Sangharepan kalian teu neungludeng segala rupa kajadian anu tuiba teh najan sakumaha beratna urang teh ulah sieun ari kana kayan pibenereun mah. Nya sabalikna urang teh kudu sieun lamun nincak jalan nu salah. Kalimana urang teh kudu aya rasa saling percaya. Ulah urang teh ngagedekeun boga rasa osok timuruan. Sabab lamun urang can caya wae kana kayan salaki, sabalikna upamana salaki oge eueuh kapercayaan ka urang, nya kayan rumah tangga teh bakal oleng. Sakitu ye syaratna anaking. Jadi sakali deui syarat anu pangutama mah nya eueuh dilintang ti rasa cinta. Rumah tangga urang teh bakal kuat, bakal pageuh lamun teh mah dibeungkeut ku rasa cinta anu kuat, anu bedol. Laras pisan duh, telepatna kasulan Bapak teh geuningan Pak. Mung hanjak kawenya Pak. Sesah ayeuna mah menakan pameget anu kawangan rasa cinta anu kuat teh. Kawan rasa dedeh nu kuat teh. Nya ka seseuranana mah pamadegan pameget teh ngan wungkul matak tu genah, matak ngaruksak ka urangna Pak. Teu kitu geulis anaki. Lantaran masih keneh seueur pameget anu kaungan pamadegan kuat turut jembar. Tah, yeuh anaki. Boh pameget, boh istri seueur anu pamadeganana teh kuat. Najan nya di antarana aya anu teu bener. Tapi kacida awona lamun urang teh nyangka sadayana kayan teu bener. Nyangka sadayana geus kayan teu ngabogaan pamadegan anu keur kuat sareng jembar. Tah kitu anaki. Lamun urang mandang ka batur teu bener kabeh eta teh matak cilaka ka diri urangna. Engkena teh beuneunan kayan urang teh jadi asa bener sorangan.
Nyidasi jempe barjeng lutung kul bangun era we jeung siganu nya we ngaregepkeun kana omongan tigan samas anu panjang lebar dengan rangkeun ngeunaan pamanggihna. Waktosna oge geuningan parantos mitra dangu. Cageula dongeng Sunda Sikemang Racun dicekapkeun deui ka dieu. Mang Arman ngaturkeun nuhun tina sanes kanten perhatosanana. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.